Batara Kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ujang Nyai Incu Aki, mitra dongeng anu satia di mana wae ayana. Wilujeng patepang deui sareng Aki dina acara Kileuksa Ngadongeng. Danget ieu sakumah biasa Aki bade neraskeun hanca anu katunda medar dongeng anu judulna Batara Kala. Dina bagian kasalapan kacarioskeun Batara Kala jeung Emban Durga anu keur aya di satengahing perjalanan. Leumpang nah teu jongjon lantaran Batara Kala lobana keur tatanya jeung talatah tumali jeung tatangkalan anu dipikaresep ku manehna. Naon deui anu ditanyakeun ku Batara Kala teh? Mangga urang teraskeun dongengna lalakon Batara Kala bagian anu ka-10. Wilujeng ngadangukeun. Duanana laleumpang deui. Tapi Batara Kala geus reg deui bae eureun lantaran lobana keur tetenjoan. Pok nanya ka Bi Emban. "Emban, ari itu naon? Tangkalna leuwih gede tibatan tangkal jambe. Buahna baruleud aralus. Rupana koneng umyang ngagarantung raranggeuyan. Eueuh, kembangna mani renyek. Naon eta teh, Emban?" Ceuk Batara Kala bari nunjuk kana hiji tangkal. Ari Emban rikat nembalan. "Eta teh tangkal kalapa gading, Kala." "Oh, kalapa gading. Aing resep kana kalapa gading, Emban. Eta kembangna mani alus jeung seungit. Cengkirna deui mani alus pikaresepeun." Ceuk Batara Kala deui bari mencorong kana tangkal kalapa gading. "Lah maneh mah Kala, mani sagala resep." Tembal Emban Durga bangun anu geus bosen nembalan. "His, sia. Ari aing resep kudu kumaha? Kades sia Emban. Kumaneh kudu dibejakeun ka Aki Tani jeung ka Nini Tani sarta sakabeh incu Adam." "Bejakeun kumaha, Kala?" "Kahiji, ulah kumawani nyoo kembang jeung cengkir kalapa gading. Sabab eta mah karesep aing. Karesep Batara Kala. Kadua, ulah ulin handapeun tangkal kalapa gading. Bisi disampeurkeun ku aing, ku Batara Kala. Katilu, lamun aya anu katinggang kalapa gading, kudu hajat kupat leupeut tangtang angin. Doana tolak bala jeung towil umur. Tah kitu Emban, kade poho sia." "Heg," tembal Emban Durga pondok. Da geus bosen nembalan jeung loba kahariwang, bisi Batara Kala ngabongohan. Saterusna Batara Kala jeung Emban Durga laleumpang deui nuluykeun perjalanan. Dina sajeroning perlampahan Batara Kala teu weleh rarat-reret lamun aya anu dipikaresep talatah deui ka Emban kawas tadi. Ari anu dipikaresep ku Batara Kala anu sejenna nyaeta haur koneng, hanjuang, tiwu koneng jeung cauhurang. Kebat lampahna Batara Kala jeung Emban Durga. Duanana ngagedig leumpang gancang ngajugjug ka Suralaya. Seja ngadeheus ka Batara Guru anu maksudna rek menta izin sangkan Batara Kala diwenangkeun ngadahar Emban Durga. Gancangna carita, Emban Durga jeung Batara Kala geus tarepi ka sawarga. Bus ka Bale Marakata kasampak teh Batara Guru keur calik dideheusan ku Panji Narada. Atuh puguh bae duanana oge curing hak. Hariwang bisi kumaonam. Sanggeus dibageakeun, Batara Kala nagog sila tutug ku Batara Guru geuwat ditanya. "Bagea Kala, aya naon deui ieu teh?" "Bapak, kula teh hayang ngadahar daging jelema.
Manigus asa dina ti koro ye. Kula rek ngadahar si Emban Durga, tapi manehna mungeun dahayang aya idin heula ti Bapa Guru. Tah kitu maksud teh Bapa. Gebeg Batara Guru ngarenja greuwas. Kitu deui Panjina rada tepi kagogodeg ngadangu kitu teh malah mah ngupat salebeting manahna. Aya kitu na eta si Kala. Kitu na teh bari mencerong ka Batara Kala anu kumetap bangun lapar. Teras ku Batara Guru ditanya deui. Etah maneh Kala make aya kahayang kitu nah kumaha mimitina. Derak-dak ku Batara Kala diterangkeun sabab musababna ti awal nepi ka akhir ditetek teu aya anu kaliwat. Sanggeus rengse pok nyarita deui. Tah kitu Bapa. Pokna bari mencerong ka Batara Guru. Nah ari maneh Kala nalaktak teuing hirup teh. Ari Bapa. Piraku anu boga kahayang disebut nalaktak. Puguh kula mah hayang nyenangkeun nu jadi kolot. Ngadaharan sasatuan jeung tutuwuhan marisi. Riweuh kudu diolah, kudu dipasak, matak cape sarerea jeung nyapekeun si Emban. Pan ari ngadahar jelema mah gampang. Kari Tah kitu Bapa Guru. Ceuk Batara Kala teu eleh omong. Edas beuki mahiwal anak-anakan teh gerentes manah Panjina rada anu harita milu ngabandungan tapi teu wani kedal. Ari Batara Guru gogodeg pok deui ngalahir. Kala manusa mah lain dahareun maneh jeung teu umum make hayang ngadahar daging jelema sagala. Ulah kitu Kala, ulah Bapa mah moal ngidinan. Komo rek ngaheulakeun ngadahar si Emban mah kacida teuing. Moal nya anu bomela ka maneh rek didahar. Ari Bapa. Pan eta teh dahareun anu pangeunahna. Nya, tapi teu bener ngadahar manusa mah Kala. Cek Bapa ulah nya ulah. Ulah maksa bisi cilaka. Batara Guru keukeuh nyaram. Sabab memang lain bagianana ari kudu marabkeun manusa mah. Ari Batara Kala keukeuh peteukeuh pok nyarita deui. Bapa mah magarkeun nya ka kula. Tapi geuning bet sagala ulah. Dahar-dahar wae lobana keur aturanana. Cik kula rek nanya. Ari Bapa nyaan nyaah ka kula? Atunya puguh nyaah mah Kala. Bohong. Nah make bohong. Geuning menta jelema teu mere. Mun nya mah Bapa nyaah ka kula, matak naon mun idinan? Tah meungpeung si Emban Durga aya di dieu. Ku kula rek didahar. Lapar yo, lapar pisan, geus lila teu manggih dahar. Giler matana ngaburilak ka Emban Durga. Atuh puguh we si Emban mani ngadeg-deg bujurna rerempodan diuk ge asa teu napak. Dina hatena naneda kanu kawasa sangkan ditang tayungan ulah dihakan ku Batara Kala. Kala saur Batara Guru deui. Bapa teh lain teu nyaah, tapi ari kudu ngidinan ngadahar jelema mah engke Bapa katempuhan. Wayahna ulah hayang daging jelema. Menta nu sejen we Kala. Wah mung hayang daging jelema, hayang ngadahar si Emban. Batara Kala keukeuh peteukeuh hayang laksana ngadahar daging jelema. Ari ku Batara Guru keukeuh dicaram moal ngidinan lamun Batara Kala kudu ngadahar jelema. Tapi anu dicaram kalah amek-amekan bari ngajejeleh ka bapana. Magarkeun teh teu nyaah ka anak cenah. Jeung deui terus ngurihit teu beunang disisilihan. Panjina rada oge gogodeg manahna hariwang sok sieun matak ngadatangkeun mamala ka sarerea. Ari Batara Guru ku hantem-hanteman di olok mah. Akhirna eleh deet terus ngandika. Kala heug ku Bapa diidinan.
Horse, hahaha. Syukur Bapak, dia kan simban orang hakan. Kula gusto kuat ku lapar ya. Batara kala manis surak bakat ku atoh. Tapi barang reka rontok mbandurga, rikat di halangan ku Batara Guru. Mangkelanan, Bapak teh can anggus nyarita kala. Har, nyarek nyarita ku naon deui atuh, kula geus lapar ye. Kala ulah getas harupateun, dengekeun heula omongan Bapak. Nyaheug atuh, sok rek omong naon. Batara kala bangkenu baeud can kaidinan ngadahar simbandurga. Ari anu rek didaharna mani geus sepak, asa kabur pangacian bakat kureuwas. Ngong deui Batara Guru ngandika, kala Bapa ngidinan ka maneh pikeun ngadahar jelema, tapi henteu sagawaya jeung teu sakabeh manusia bisa didahar ku maneh. Kaasup si Mbandurga eta lain dahareun maneh kala. Tuh, Bapa mah lobana keur aturan. Nya nu kumaha atuh Bapak? Batara kala geus teu sabar. Ke urang tataan hiji-hiji kala. Heug kumaneh apalkeun. Nah anu kumaha anu pantes didahar kumaneh. Kieu geura kala. Batara Guru antarenaker. Sedengkeun Panjina rada teu sirikna nahan napas bakat ku hariwang. Bisi Batara kala diwawoi teuing ku bapana. Kala Bandungan sing tenget. Dahareun maneh teh nyaeta jelema nu kieu. Untang anting, nu ngelis, nanggung bugang, nyuhun bugang, ngajingjing bugang, talaga dihapit pancuran, pancuran dihapit talaga, sarimpi, saramba, pandawi olih-olih, pandawa olah-olah, sanggakala, kawalangsung jeung budak panas. Tah sakitu anu meunang didahar kumaneh teh kala. Kitu saur Batara Guru. Nataan saha-sahana anu meunang didahar ku Batara kala. Ari Panjina rada mani ngarenghap semu berat. Dina manah teu panuju tapi teu wani kedal. Ari Batara kala kerung teu sugemaeun. Ku hararese lobana keur pancaraken. Nangan sakitu Bapak. Na teu aya deui tambahna salian ti eta. Bari melong ka Batara Guru. Aya kala. Nu kumaha deui anu beunang didahar ku kula teh Bapak? Dengekeun sing tenget. Tambahna teh kahiji lamun aya jelema ngaliwat tengah poe ka jalan ngolecer bari ngagandong leungeun. Tah eta dahareun maneh kala. Kadua lamun aya jelema dina wanci tengah poe ngaliwat ka astana henteu babacaan, malah henteu ngadehem-dehem acan. Tah eta dahareun maneh kala. Saur Batara Guru bari pepeta nerangkeun jelema dahareun Batara kala. Cakakak Batara kala seuri bungah anu taya papadana sabab cek pikirna loba dahareun teh. Hahaha. Nuhun Bapak, lamun kitu mah Bapak teh nyaan bager. Bager pisan, nuhun Bapak. Batara kala poho kana tata krama, malah teu amitan-amitan acan. Gejelig indit ngajugjug kamar capada, rek neangan jelema anu ditataan tadi. Batara Guru melong ka Batara kala Jajaputra ku paneuteub. Sedengkeun Panjina rada anu ti tadi ngahep-hep wae. Ngabandungan gunem caturna Rama jeung Putra akhirna wani ngedalkeun eusi manahna. Adi Guru cilaka ari kitu carana mah. Naon Kakang Narada? Naon anu cilaka teh? Eta Adi Guru kalah naros kitu. Itu si kala. Nah bet diogo teuing. Cek si Kakang mah eta teh kaleulewihi. Cik atuh ulah kamalinaan teuing ngogok budak teh. Kitu saur Panjina rada togmol ngelingan ka ingkang rai. Nah make nyarios kitu Kakang. Adi Guru piraku henteu surti.
Lamun Batara Kala diantep sakarepna, sinangahakanan jelema, atuh lapur meureun alam dunya teh bakal kosong, sabab jelemana beak dihakanan ku si Kala. Talamun geus kitu, saha anu tanggung jawab? Ari Batara Guru kalah mesem ngadangu panggeuing ti Panji Narada kitu teh. Puguh wae Panji Narada heraneun, pok deui tumaros bari jeung pinuh ku kahariwang. Adi Guru, nah bangun tenang bae. Kakang Narada dakula oge ngarti jeung geus bisa nyawang kana picilakaeun anu bakal tumiba. Da kaula sorangan geus bisa maca kumaha sarakahna si Kala jeung geus bisa nyawang kumaha pibalukareunana lamun si Kala ngalalana di Marcapada. Tangtu bakal ngadatangkeun mamala, manusia bakal ngurangan dihakanan ku si Kala. Tah nya kitu, tapi nah ku Adi Guru diwawoi teuing jeung kalah diantep ngagejelig init ka Marcapada. Kieu Kakang, sabenerna mah kula oge rek nyaram sangkan si Kala ulah ngahakanan manusia. Tapi Kakang Narada oge tangtu ngamaklum apan si Kala mah teu bisa ditaragal ku jalan kasar, da adat jeung sifatna memang kitu. Jadi pikeun nyaramna kudu ku jalan lemes tur lantit. Tah kitu maksud teh Kakang Narada ulah waka nyalahkeun ka kaula. Panji Narada unggut-unggutan kakara kaharti ayeuna. Manah horeng sabenerna mah manah Batara Guru oge sapagodos jeung manah anjeunna. Tapi kamelang tetep teu leungit sabab Batara Kala geus kapalang lumpat turun ka Marcapada rek neangan mangsa. Kaharti atuh ari kitu mah Adi Guru, tapi kumaha terusna ieu teh atuh? Kakang Narada dakula oge moal ngantep lamun ayeuna si Kala geus turun ka Marcapada tangtu manehna bakal ngider neangan mangsa. Kula sorangan moal cicingeun ayeuna pisan rek turun ka Marcapada pikeun nyegah si Kala sangkan ulah ngahakanan jelema. Tah kitu Kakang Narada. Kitu putusan Batara Guru anu tetela teu bodo sabab geus boga rarancang. Atunya ari kitu mah sumah geura angkat. Ulah dingkekeun bisi si Kala kalalanjoan. Geuwat cegah sangkan manusia anu teu tuah teu dosa ulah jadi mangsa si Kala anu saraka. Saur Panji Narada bungaheun ari ngadangu kitu mah. Leres pisan Kakang Narada, amit kaula sejak miang. Mangga Adi Guru, mangga wilujeng angkat. Mugia sing lungsur langsar. Harita keneh Batara Guru lumungsur ka Marcapada sejak nitenan Batara Kala. Sakaligus nyegah putrana sangkan ulah laksana ngadaharan jelema. Kocapkeun Batara Kala, tisaprak aya deui di Marcapada manehna terus ngider neangan mangsa. Ngasruk kasaban lembur ngalalana kasaban desa neangan jalma anu disebutkeun ku Batara Guru. Tapi hiji oge acan manggih. Wah, geuning hese deui bae neangan hakanun teh. Aya ku ayana paidin tinu jadi bapa, tapi hese neangan malusana. Aing lapar manten yo. Ceuk Batara Kala bari jugrah-jigrah lelempangan, matana gular giler neangan mangsa. Akhirna dina hiji mangsa anjog ka hiji tempat. Nya di dinya aya jalan ngolecer. Batara Kala inget kana papatah bapana. Yen jalma hakanun manehna teh salian tinu 15 rupa ditambah deui ku jalma anu ngaliwat ka jalan ngolecer dina wanci tengah poe bari jeung ngagandong leungeun. Lakadalah tah ieu geuning jalan ngolecer teh. Kaya kieu mah aing teh teu kudu ngider neangan kanu anggang. Mending megat di dieu susuganan aya anu ngaliwat tengah poe. Mending cicing di dieu.
nyumput tukangen tangkal kai. Batara Kala teu loba pikir deui, reg eureun terus nguliwat ka gigireun tangkal kai, gek diuk bari megat anu ngaliwat. Tekung silila lar aya nu ngaliwat tapi can tengah poe atuh teu wani newak da lain bagianana. Barang tepi kana wanci tengah poe lar deui aya nu ngaliwat tapi teu ngagandong leungeun, ieu oge lain bagianana. Gejul teh mana kanun aing, gerentes Batara Kala bari kumetap. Panonna melong kanu ngaliwat beuki lila beuki jauh, anu akhirna ngiles henteu katenyo beteung Batara Kala kukurubukan. Lila Batara Kala megat mangsa di dinya, tapi lapur eueuh hasilna, sedengkeun beteungna beuki lapar, pejitna asam murilit beteungna kukurubukan deui. Ih, sugejul teh. Geuning eueuh hakanun aing teh. Sugan kudu neangan deui ka tempat sejen. Kitu pokna jung nangtung terus lempang deui. Jog anyog ka hiji tempat. Di dinya aya jalan ngolecer deui jajalaneun ka astana. Batara Kala eureun di dinya nyumput tukangen tangkal kai gede ngintip anu ngaliwat. Sugan aya pimangsaeun manehna. Aya jalan ngolecer anu berasna ka astana. Sugan we aya nu ngaliwat, nyaeta hakanun aing. Cek Batara Kala bari terus ngahep-hep deui nungguan anu ngaliwat. Aneh, di dinya mah rada kebel teu aya anu ngaliwat, estu sepi jempling rehet comrek teu saurang-urang acan. Batara Kala mani geus gregeteun, beteungna kukurubukan bae menta eusi. Mun teu kajurung ku lapar mah hoream cicing di dinya teh. Akhirna panceg wanci manceran. Lar aya jalma anu ngaliwat bari ngagandong leungeun, malah teu ngadehem-dehem acan. Batara Kala curinghak bari ngagerentes sajeroning hatena. Lakadalah, geuning teu burung aya anu ngaliwat. Kaparengan ieu mah ngan betem wae. Ieu mah boro-boro babacaan, teu ngadehem-dehem acan. Nya ieu meureun pimangsaeun aing teh. Awas ya, dikarekeb ku aing. Batara Kala ngised bari ngintip, leungeun geus taki-taki rek ngarontok anu ngaliwat. Anu ngaliwat beuki deukeut ka Batara Kala. Barang lar ka hareupeunana, karawak ditewak bari ngagak-gak seuri bakat ku bunga. Benang sia, benang. Cicing sia ulah adu glajer, ulah babadug. Ku aing rek dipurahkeun sasarap. Batara Kala melong ka eta jalma, tapi katara mani ngajenghok reuwas. Hah? Guning Bapak Kala nahaga gabah teuing. Pan ieu mah bapa maneh, cek eta jalma. Nu tayalian iwal ti Batara Guru anu keur aya di Marcapada, maksudna rek ngahalangan Batara Kala sangkan ulah ngahakan jalma. Ari Batara Kala hanjelueun nenyo kitu mah, tapi najan geus nyaho yen eta teh bapana teu ieuh dilesotkeun. Jigana teh kagok asong, buktina awak bapana diranggem beuki page, kawas nu sieun lesot deui. Kala nah kalah ngahuleng, ayo lesotkeun, ieu mah bapa. Batara Guru ngelingan deui sangkan Batara Kala ngalesotkeun manehna. Tapi anu diajak ngomong memang bedegong, teu ieuh ngawaro najan ngadenge kitu oge. Manusa, aing mah geus meunang idin ti Batara Guru. Yen hakanun aing teh manusa anu ngaliwat tengah poe ka jalan ngolecer bari ngagandong leungeun, atawa anu ngaliwat ka astana bari henteu babacaan atawa henteu ngomong, malah teu ngadehem-dehem acan. Tah ayeuna maneh anu kitu pisan, nu matak arek dipurah ku aing, malaur aing keur lapar. Jaba geus lila aing nungguan. Kitu cek Batara Kala kalah beuki pageuh nyekelna teh. Pan ieu mah bapa maneh Kala, tembal Batara Guru.
Wah, paduli teuing. Pokona mah saha wae anu ngaliwat ka dieu dina wanci tengah poe bari ngaganong leungeun pasti bakal dihakan ku aing. Batara Kala keukeuh rek ngahakan bapana. Nyarek tega kala, teu tega kumaha da aing mah lapar. Jeung deui apan kitu dibejanan aku bapa. Nu matah wayahna. Bongan bapa ngaliwat ka dieu, wayahna ku aing arek dihakan atah. Moal disesakeun. Hahaha. Nya rek tega kanu jadi bapa kala. Wah, nah loba teuing tatanya, awas ya, rek dihakan ku aing. Ih mangkelanan kala dengekeun heula, bapa rek ngomong. Rek naon ha? Rewel teuing rek paeh oge. Kala ari tega mah ka bapa nya teu naon. Heug bapa daek di daharku maneh. Tapi bapa aya pamenta cek Batara Guru bari melong kana beungeut Batara Kala. Ujang Nyai waktosna tos saet. Kumaha nasib Batara Guru salajengna? Sareng kumaha lalampahan Batara Kala salajengna? Antos waleranana dina carios Batara Kala bagian anu ka-11. Kanggo dinten ieu sakitu heula anu kapihatur. Permios cag